Mana iya? Mis bilang dia rahe amat. Penumpang bae. Tapi nginang sih. Oh si nai. Asia ta mah benang kabeh. Menen ku aing beunang kabeh. Bang. Ya cara datang. Weh, kesini nih dompet. Ah, si Sehat. Saya kunaon ya pamuluna kain. Kok hewat ya kain. Asia mah mendingan rehe. Ang bayar, milik mah teu ka mana. Lain kitu, Med. Aing kan geus teu heula. Engke giliran aya penumpang, aing nu teu heula. Tuh, aya ibu-ibu. Berarti aing nya. Bobo, gede bobo. Aing ke mana, Med? Wah, tuh, panjang mah. Ya, hei, beduy. Ikang penting bae, Pak. Kemet, atuh aing teu meunang deui. Tuh, kan, rencana naon geus dicokot deui bae. Saya mah rese emang. Kabel-kabel diteluh dia ku aing. Kemet. Ya. Pansya. Datang timari ngeusi nyokot nyerobot bae. Yang penting menang duit. Men, geus meuli kopi, Med? Tuh, pansya mah laju bae. Pan siapa geus menang tarikan meureun tadi? Pan karak hiji, sia tati isuk dompet ke Kopinu. Sok ngaledek sia mah. Tah, ayo penumpang. Bang. Kemana? Biasa. Ayo, Bang. Kemana, Bang? Ketarisi. Ayo, gaskeun. Kehelan, berduit ya. Biasa, Bang, 30.000. Kau orang memang 15.000. Mulai sia Mamet. Itu murah 15.000. Mesti Kala. Ayo, geus. Nah, 15.000. Gara-gara sia Kemet. itu nanda ya, aduh. Biar ada kempes kan ya. Kempes tuh. Oh, bener bae kempes. Kempes. Kunaon motor saya? Kempes. Karena yang menang sewa. Mas Bang, jeung urang be. Ayo tuh. Tuh, pan sia Mamet.